أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحرمون manudi bakot luhu opo mangan barang kang den sunahkeun opo mateni ing mak kahayati kaya ula wa aqrabil lan kala jengki wa binabuqalan gagaka kulau wahidati saban satogalaka ngamadarakeun wa kadzaran likaya ikil haram rohmatin binatang rohmat bisa dijadikan tamawa khotokhmatin kada atawalan iku kaya iki fa'arah haram utaya rohmatun manuk rohmat wa bughasati wala saulan taibala saulu garabizari ikudan halal kemanu gagal tatanduran binatang kakatua watos ilan binatang taus manuk merak para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai pepeling muka dua orang ternyata ke saya di akhir bulan Safar. Di bulan Safar Allah nurunkeun panyakit anu ngajelaskeun ba'dul arifin min ahlil kasyfi wat tamkin. Rek percaya rek ente bodoh ajeuna aing mah golongan MD teu percaya kaje aing mah Persib jeung ka Bandung atuh sia ka ditu tuh ya orang mah ahli sunnah wal Jawa percaya kanu gaib-gaib teh percaya orang mah boro-boro eta ka kunti anak ge.
si rajana ya. Allahu sanyana Gusti Allah nurunkeun fi kulli sanatin tiap tahun 300 alfi balia wa 20 alfa wa yunzal fi kulli sanatin 300 alfi balia wa 20 alfa 320.000 penyakit 320.000 penyakit termasuk COVID di jerona 19 corona eta itu udah lamunnya jerona corona muringkak bulu weh palawah geus teu kudu nyaho penting marake masker geus teu kudu nyaho urusan jero-jerona mun nyaho urang cuek bakalna polisi ge seuri bae nu nyaho mah polisi nu nyaho mah seuri bae nu teu nyaho karok mau bayar kajian teh urusan manehna ieu urusan urang we teu kudu nyaho sebab saat ini can selesai urusan jual belina per detik ieu can selesai urusan jual beli untuk tenang we kaca teh ieu 320.000 penyakit Masya Allah wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahr Safar nu 320.000 penyakit diturunkeunana dina perbo akhir tina bulan Safar urang moal manggih rebo deui ye ayeuna teh apa minggu Senin Salasa Rebo tah ngahenen karasa jero nah eta Rebo eta teu manggih rebo deui eta rebo terakhir Safar nah bisa tu fayakun zalikal yaum ashab ayamis sanah rebo terakhir dina bulan Safar eta teh abot-abotna pangberatna pangerina pangkudu hati-hatina dina sataun eta didinya diturunkeun penyakit salesma influenza anu teu nyahoun maung eta ya nah termasuk itu COVID maung teu nyahoun maung teu nyahoun tah anak becang ditanya saya lagi COVID apa itu COVID artinya mau eta terus kalau ditunda darah tinggi darah rendah terus pilek eta influenza teh bolon sia bodoh sia Masya Allah tak itu horenganan batur mau sih teu ngarti ya untuk darah manis darah pahit dan lain-lain seluruh penyakit diturunkeunana eta di rebo akhir termasuk penyakit stres stroke iya pokoknya 300 di jerona barang diteliti termasuk beliun gempa gunung itu lini kabeh teh baliah Allah karim geus aya paranti nolakna salat paman shalla dzalikal yaum 4 rakaat salat 4 rakaat
Sholat sekitar 6:30 kira-kira waktu duha asuk 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'da al-Fatihah inna a'tainakal kautsar 17 kali. Rakaat kedua, katilu, kaopat geus teu kudu dicaritakeun ieu mah dongeng ba'dul arifin. Mun dicaritakeun gitu kudu aya ijazahna ti ba'dul arifin ka murid. Mun encan diijazahan ulah tadi nyaritakeun teh ulah. Jadi isi di perumahan nu ngajak sholat terbuah kasar ulah, isi lembur-lembur ulah, kecuali ke kiai paling jeung santrina ngadidik ka santrina. Urang mah tuh sholat urang mah jadi siksa. Ieu mah kan kudu khusus sholatna. Nyai sholat urang mah urang sholat nu farduna ge jadi siksa. Cukup urang mah dibonggolan ku sholat. Jadi urang mah sholat eta encan pernah khusyuk. Keagungan Allah teh leungit. Mentak kunaon sih teu panasaran. Aing ieu sholat geus kolot kieu can husu-husu iraha aing bisa teu panasaran. Ku teu panasaran eta teh bakalna ditanya ku Allah. Kunaon make teu panasaran? Geus kolot-kolot can husu keneh bae. Dipanjangkeun ku aing sia umur masih encan panasaran. Kadanan ku husuna panasaran atuh. Kan nyana ngai panasaran mah kieu nyai batur aing geus baralik kabeh ka ditu ka lemburna. Geus eueuh di dunia. Tinggal aing we meureunana nih, tapi aing can husu-husu salat. Kumaha carana panasaran amat sih? Tah eta karak jelema bener. Karak jelema bener. Kitu mah cuek belah. Husu-husu teh yang penting mah salat teh. Siksaeun. Doa namakan geus disebar 2 tahun ka tukang. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihan azizun dzallat izzatika jami'u khalqika. Geus kan poho kan Masya Allah. Eta fotokopi di mana ditendeuna ya Allah ya Allah pohara Shfini min jami'a khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Paha sakitu lobanes sabaraha eta 50.000 eta motokopi datang teh pan ka imah teh dibikeun ka pamajikan tah doa baca nyana mah teu. Jadi pamajikan sibuk pan itu di lamari. Eta enggak kuari barang ngadenge kuari. Heuh cenah keur ieu geus coba di lamari. Wah, ku geget. Geus doa. Pentingna taqarrub ka Gusti Allah dengan bacaan-bacaan khusus. Ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat terus jeung sajen-sajena geus urang mah tarima asak bae puyeng cenah kieu geuning kos haju kuari diulahkeun salat atuh nuhun suganda dek dititah cenah aya diulah mah atuh geus akur jeung kahayang suganda dek dititah cenah. Guys ngantak aya ahli-ahlina di unggal daerah anu ngadoa ka Allah salat khusus jang umum nu mana jang umuman nyieun salalim ngan nyieun ge teu meunang fotokopian lantaran adab-adab kudu ditulisna bada subuh fotokopi ra entak loba nu nitah fotokopi ka dieu ti anu teh ulah
udah jualan fotokopi sabodoh jualan atau urusan akan tambah lain azibah jualan urusan kantong tulis pada subuh ayah wafat nah Jibril Mikail Israfil ayat teh diputer tulis di piring atau di kertas dia masalah punya terus tulis salalim assalamu qala rabbihim salamun ala Musa wa salamun beres kita caikeun kena luntur terus kepet kecai naon garang-garang kabah terus ke sumur bala lantaran sumurna babarengan cukup ini sumber gua kan sumurna tertutup jet pump urang kapal jet boga jet pump eta ge masalah sukeun gadinya eta yang minimal nginum heula memeh ngadahar naon nginum heula minum isu-isu berarti bebe ke kantor, ke sawah, ke pabrik, mereka mana be nginum heula. Tas nginum eta makelah dupi teh tina bahasa Arab dufi al bala. Nyin tina awi disegitilukeun tina daun awi jerona beas dikulub kupat teh teh ngaranna. Ngan make daun awi mah ngaranna dupi. Ulah letik-letik segede kieu. Jadi kita moal nyeri beuteuh. Jelas minum cai doa ya rebo isuk memeh ka mana-mana minum teh heula insyaallah urang dijaga tidak berbagai bala musibah jeung panyakit nu bisa jeung duges ka ijazahan silakan pentingna wirid berang salat doa nan tadi datang kaanggeus untuk keseluruhan lain jado ajang pribadi-pribadi jang kabehan doa khusus nak jang kabehan tak malam rebo ngonci maneh orang tiba Isa ngonci pamajikan asukeun ka kamar nanti cerita lagi itu mana ibadah kene ge atuh kitu bae kau mau panganten anyar mah atuh geus ulah nyaritakeun bala-bala sekedar ngelingan dina rebo isuk teh rebo akhir disebut rebo wekasan cek Jawa urang neruskeun tentang pembahasan hewan-hewan nu halal nu haram ayeuna aya hewan anu sunah dipaehan geus lamun dipaehan ku urang menang ganjaran sunah dipaehan masya Allah karim khamsun tuqtanna fil wal haram lima jenis hewan sunah dipaehan mau di tanah halal mau di tanah haram tidak terkecuali di mana baik lima sunah dipaehan nomor kahiji al-ghurab manuk gagak nusuk di luhur wak eta
sunah tadi paehan. Belajar orang nembak pakai Bunyamin S. Tuh kan hiji teh sunah. Nomor kedua sunah dipaehan teh wal hidah manuk kokok blue. Urang memalenunya we ka kokok blue kecuali seta nyawa ka kokok blue sebab baturna kokok blue teh kendaraan kuntilanak atuh nyana eta kokok blue. Sudah dipaehan serem manungna teh serem kieu babun kurang ditewak jadi serem pula ciluk matana wah sieun urang deuleu kokok blue. Buek kokok beluk teh bahasa baheula bahasa kedirna buek. Nureuna maju bae jakelan beuteung. Eta kokok beluk kadang-kadang buek. Wah, sunah itu tadi paehan. Ketilun sunah dipaehan teh fa'rah berit. Cek orang Jogja mah berit. Nyana kan tikus di ditu tah dibawa ke orang nyebut berit. Nyana teu bisa berit. Terep. Itu orang Jawa ya. Doyong. Orang Jawa. Jadi berit ya apa? Tahun kurang berit, ujung-ujungnya birit. Hese Jawa mah. Sunah tadi paehan tikus beritnya. Beda jeung cucurut. Cucurut teh teu ngarusak cucurut mah sebenarnya mah. Cucurut mah ngadoakeun ka urang dina kitab Hayatul Hayawan. Ngadoakeun nya mah ka urang. Lamun nyana terus tanya ke tulang. Kayak ngadoakeun ya Allah ya Rabbi unggal bae kula majung tulang bae. Ieu nu bogana ku pelit-pelit deui. Gusti jagela tuh bere rezeki nu gede jang nu bogana abeh kula ulang ngadar tulang bae beri tuh pas kitu lantaran terus bae teh dibere-bere ya otomatis nyana ge sarua ujung-ujungna mah ngintip awas ya gua yang ramona gegel sia gua ba loba jelema nu gegel ku cucurut pelit. Tilo nomor kaopat sunah dipaehan teh akrob kalajengking sunah dipaehan termasuk bayombong eta sunah dipaehan. Bayombong eta bahasa Sunda. Sunda dia mun bahasa anu keren nama bayombong teh kalabang. Keren kalabang. Itu mah bahasa Vietnam kalabang. Bayombong bahasa urang. Sulan termasuk min jumlati aqrab kene. Kelima sunah dipaehan teh kalbul akur anjing galak. Anjing galak kepuguh eta teh sunah dipaehan tek baheula mah sok nyieun kalabesat di lembur terus di pondok nyieun kalabesat anjing pagulidag galak dipaehan. Nesanggeus paurangnya hewan teh sunah dipaehan teh nu lima tadi
kumaha hukumna lamun di dahar ya bari deuk nyaritakeun hukum ngadaharna mantap wa yahrumu manduli makmanu dibakatu haram ngadahar hewan nusuna dipaehanana model tadi di dia contohna kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunnah dipaehan orai kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warna hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana kayak ngomong orai pakai adzan Mekah dong siapa orai aduh Masya Allah bisa ngomong atau mau tidak mau ragu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang ngerti ngelosok tapi lamun najibnya di adzan dijegel siapa ini betah ingat yang adzan sia orang ngegel betah ingat yang suara aduh Masya Allah dah orang adzanan oke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bak lamun nya maneh orai sok di dijabae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atau ngaloson eta mah 100% bakal mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiyang atau ngoloson kula alal hak di imah ieu teh sering dah bab di dieu di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu pernah terjadi kerjanya oleh tikene di tengah imah teh orang gede ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus bere beda ku abang mun aya orang di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau adzan lah kula adzan Madinah hari itu mah bukannya harus ya mah eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang ijah naik ka oraina segede leungin kieu oraina segede leungin gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang nah aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar mailot baheula ngurus mah nah naik kadinya aya liang segede kieu kan kancingan kunaon aya oraina buat segede kieu aya asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh ya film naon kareta film naon kara ngomong siap wah keluarkan ji itu betah yang mengaji tah eta kurai masuk pada kieu aya liang leutik asup jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup
wah si aing keluar deui asalna ya coba nangis sing serikeun aduh aja kuda tek cicing deui teu seuri asli deui kan ieu alal haq pernah terjadi seperti eta Masya Allah. Nah panggi-panggi eta dina Faidul Makiyah kade azana pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim ayo orang di hadapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan kalau getih gulu paeh orang itu Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara dari paeh ternyata lain saorai-orai telila kiainya leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago syamsiah Mama Syatibi jago Kudul Juman jadi dia pasti ini kurang tuker rezekinya pulang ngaji ke ente syamsiah ente ngaji ke kaula ngaji Kudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik digentur lagi diiring sakaretan ngiringna teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli orang-orang menang lah suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin yang harapan mayit dek nyalateun jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula Masya Allah karim jadi mama teh diajak ke negara jin maksudnya dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui bari mah bahas rumah saya teh jeung bapada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama di ditu kan make Al-Qur'an setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku Muhammad cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja meunang kawin sote pada anpus manusia jeung jin mah
keheula. Wah, di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah, di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masyaallah presidenna ini ke Kalimantan. Eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong namanya ke ayah bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Nah, ye ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ke negara jin, ke negara azab. Eleh lantaran eleh diampura ngan Muhammad tepero imat singkat baik singkat debat lamun diceritakeun panjang kemudian singkat sangat singkat cuman minta mohon iya pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbunia. Siti Kolbunia tetap di pesantren di Kresek ulah diganggu cik mana insyaallah cik mama ikos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cik mama kan mesti engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia. Iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kudu naon engke tah cenah cek sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetap mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama. Silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin. Oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok amin ceknya mah tarawih meureun macam-macam di dunia kuari macam-macam di jieuna jelema ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeunna pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati selamatkeun diri urang baik mari masih ada si hade kesalamatkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad nya bener nyaon teu aing gitu ha kabelarina kolor si eta mah make kolor wae kan kalau teh kabelarina gua dia mah geus HP dan lain sebagainya ya Allah. Nah iya bakal cerita mama ajo salah pulang deh wah kaget mama ternyata itu cerita anda dong oh ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy bebibet Masya Allah sebenarnya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kali itu dek naon tuh kalembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah geuna geus dek balik ka Kresek naik cek teh oh atuh sabulan dibawa ka negara jin sabulan gara-gara Mercy tadi mantak si hade beusi aya Mercy nah nya siapa mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui sih mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus dikatrukeun tetep bae
dibalik-balik ujung-ujungna mama tak kerum ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya benar biasa deh per detik ieu masih masantren karena Siti Kolbun ya dirinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nya kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting kayak iya tah naon garang-garangna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede kan aya bujur pang gede-gede aja meureun sagede ratmi de 2009 lah gede gitu lah dah ieu mah ibu gede mah tilueun eta Masya Allah nih carita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insya Allah pukulan dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru na ka negara jin jago-jago ngaji nah terus lanjutkan ke Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jemot Toha terus ada Kiai Abdullah terus ke ayeuna teh ceng ning Abdul Qadir terus besan kula dan aya ceng terus datang ke ayeuna jina aya kula pernah sekali pengalaman di dinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal pada maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolek mama dah kanu saja teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrogrogkeun moal potongan lain santri teman teh penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam hari tak kejadian ayah raramean di gitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sebelum Ki Ahmad dibalas ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nya aya ramean selenting-selenting aya ramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid ulama digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi deui cek ulah ya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuleuh jam teh geus jam 9:30 sebeleh ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog duduk dah alhamdulillah aya batur aing hade sia sok rada kenceng duk kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah kadieu duk jeh bae kenceng amat sih goblok sia ye lain kadieu anu baru tas kerasna nyala baru duk muat kitab segala naon bae di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak lupa kita dikunci dari lawang gitu wah bahaya sih gue bahaya
harus bab sekenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu raga geus kabeh ya Allah ya Rabbi datang ke hadap dengan santri hiji-hiji acan dengan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di 7 tahun dah sakali kejadian model kitu sajana teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala macana sorangan dari majelis kieu lah dina Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu aju kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu ieu mah teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong dinaon kana kieu dibekem aduh kembali terus bae ditangkep punya data atau ban ditangkep nyaho ku jin mah teu lain rarasaan emangna kuranda ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu kaditu 100% ente kaditu terus batu maghrib bisa jam 9 mana Siti Kolbunia ke Noel iya aya keneh aya nama santren keneh iya mau diceritakan dongeng nah di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia nah eta ge ngarupa orang hideung ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang aya orang hideung di paehan teh kalah terus ieu na kos orai we kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi kita ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh kulit teh geus gering gerak ka dieu naon dibere cai bae tuh Masya Allah, alhamdulillah merotol padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan ya nom kan terus mun teu cager pae ge eta heran merotol menteu teh ka dieu 2 kali cager eta dongengna kos kitu kulah teh mehan orai ieu kajen buku mah geus sebabna kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya deh baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari urang mun lembang oh bata orai hideung istirahat sisi jalan baheula masuk di sokorolokan disebutna hadapan tangka sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan mun di urang ngomong cerita orang biasa mah sunah dipaehan haram dagingna di dahar orai naon bae cenah mah kiai orai sancang ngeunah mendingan japuh bae yang orai haram kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur carita ke tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat tambah kos kitu mah ya
ngan ngadarna ulah juga ngeunahan begitu dibelum diuyahan enak ini terus bae beok sok bodek ieu urang jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahara aya mamala ke cerita mamalan wa akrabin jeung salajengkeun termasuk bayong-bong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan gurobin abko gagak anu warnana pulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok blus haram didaharna sunah dipaehanan parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohibnya geus ngaku sorangan beritna ge bahkan pieuna ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini prenan saya waduh wahara eta berit eta haram didahar aduh kuari mangga sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakan engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamarieu nu di ditu di Lampung ge burit balaya Lampung nu pernah di dia di Tangerang di handapeun kitu naon gara-gara got orang bulade atuh nyana di Paraban horenganan dijadikeun baso haram jiwa kulli sabandor setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek leutik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram didahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek leumpang dek kumaha bae haram Masya Allah ya urang mun geus nyahoke kan setiap hewan waya dicai anu nu hirupna dicai mun di darat pae halal rupa nu kumaha bae mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram deuk kumaha bae rupana haram hewan darat nu urang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus kuari permanukan atau perhewanan nu sunah dipaehanana haram didaharna termasuk dikoedakeun kullu sab'in dharib setiap hewan galak anu ngabahayakeun leutik gede rupa deuk kumaha bae haram wa kadza